Dania Indriani ti Cikijing Majalengka nu ayeuna nuju aya di Dubai. Ngiring manco deui dongeng Mang Anggang. Marhaban ya Ramadan, mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun puasa kalayan lancar. Hayu prung Dongeng Sunda Mang Anggang memberikan kesempatan kepada para subscriber dan pendengar setia untuk ikut tampil di video Dongeng Mang Anggang. Video akan ditayangkan sebelum atau sesudah dongeng dimulai. Caranya sebagai berikut. Kirim video diri sendiri secara singkat dengan cara mengucapkan terlebih dahulu nama dan tempat tinggal. Lalu ucapkan kalimat hadir manco dongeng Mang Anggang prung atau kalimat yang lainnya, terserah Anda. Video dikirim ke WA yang sudah tercantum. Informasi kepada para subscriber dan para penonton Dongeng Sunda Mang Anggang. Dongeng Sunda Mang Anggang juga sudah menghadirkan fitur afiliasi resmi yang berfungsi untuk membantu penonton menemukan produk yang mereka sukai. Silahkan berbelanja online di sini. Fitur ini juga memungkinkan penonton berbelanja sambil menonton video. Silahkan kepada para penonton Dongeng Sunda Mang Anggang untuk memilih produk yang sudah ada di sebelah kiri bawah layar handphone Anda. Kieu we atuh ayeuna mah adi-adi cecil sakabeh geus kapalang urangnya ka Kang Hasan. Kajian teuing kumaha balukarna, kajian teuing urang kudu begalan pati oge jeung pihak dudungan urang. Nu penting Kang Hasan cager deui urang belaan ku sararea. Leres ece leres. Cek si bungsu hariput nakar. Sing yakin we kana murah asihna nu maha kawasa. Kang Hasan teh jalmi soleh. Pira kumun ku urang dibelaan teh aya pitulung ti nu kawasa. Cek si bungsu, red meh denger red Hasan Basri nu harita beneran panonna teh keur meletet. Bari terus ngahariring. Hunung nagado, hunung nagado, hunung nagado. Hunung nagado, hunung nagado, hunung nagado. Kang Hasan, Kang Hasan. Cek si bungsu. Tos ulah haringan wae akang ngewa kawas budak leutik wae ari akang. Karunya ka Mang Anggang tuh meni geus peura sorana haringan wae akang. Cager. Heug atuh pami akang keukeuh mah bogoh ka Putri Minarasa. Ku abdi bade dibelaan. Antos bae sabulan deui Putri Minarasa bakal aya deui mandi ka gudang larangan. Sabab mandina ka eta talaga teh sabulan sakali. Tak engke di mana Putri Minarasa keur mandi intip ku akang sokot bajuna terus sumputkeun. Insyaallah Putri Minarasa bakal aneprok moal bisa lempang ninggalkeun. Cek si bungsu bari terus ngaguya-guya awak Hasan. Ngadeng si bungsu nyarita kitu dumadakan Hasan Basri teh udang. Geus akang tong haringan wae karunya ka Mang Anggang akang. Dia bakal puasa. Langsung cager sapada harita mitra Hasan Basri bari pok nyarita ku pasemona nu marahmai. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Gitu atuh. Ari benar mah ngaku lanceuk akang. Hatur nuhun bungsu. Ku ngadengena bakal panggih deui jeung hunung dina gado oge akang ge. Geus bungah sanajan kudu nungguan sabulan deui. Ceuk Hasan Basri. Atuh geus kitu mah mitra sararea terus bubar kacarai. Maksudna rek abdas. Terus berjamaah ngalaksanakeun ibadah salat maghrib. Mitra kaum dangu ti mimiti harita. Hasan Basri seperti bihari deui, daek dahar deui, daek sare deui. Taraha haringan deui, sabab yakin sabulan deui bakal panggih jeung Ratu Minarasa teh. Mitra kaum dangu waktu terus lumaku.
marengan renghap na insan manusia jeung bangsa jin Islam anu sarua pada boga tugas nyaeta ngabdi ka pangeran. Singkatna ieu riwayat teu karasa waktu nu ditunggu-tunggu ku Hasan Basri harita geus nepi. Nyaeta geus nincak kana sabulan lilana. Ti saprak Hasan Basri asup ka gudang larangan teh. Wanci pasosore Hasan Basri jeung putri anu 7 geus siap pikeun asup ka gudang larangan. Ketayep sararea lempangna ka ketayepan. Sanepina di jero gudang pok sicikal nyarita ditujukeun ka Hasan Basri. Kang Hasan, jung akang geura naek ka lantai ka-7, nyumput deui di kolong ranjang. Kade ulah malaweng, awaskeun bajuna Minarasa, ulah nepi ka salah nyokot. Abdi kabehan di dieu rek nungguan di dieu nyadiakeun kadaharan jeung alat perang. Mun Minarasa daek narima, berarti ku abdi tujuan disambut disuguhan. Ku abdi tujuan teh bade disambut disuguhan eta Ratu Minarasa ku rupa-rupa kadaharan. Tapi mun Minarasa nolak kana cinta akang, daek teu daek akang. Daek teu daek pasti bakal kejadian begalan pati di rohangan. Abong bangsa jin mitra cacakan pangawak awewe oge ieu sicikal maniku wanter na kabina-bina. Atuh geus kitu mah kalacat bae harita Hasan Basri naek ngaliwatan tangga terus kaluhur nepi ka lantai anu ka-7. Sanggeusna nepi ka luhur bus Hasan Basri asup ka kolong ranjang nu aya di saung tengah Talaga Emas teh. 5 menit nepi ka 10 menit can aya anu datang. Ninggang kana setengah jam ti saprak Hasan Basri nungguan tekung sililat torojol. Ayat 7 wanoja datang ke tempat-tempatan nu tayalian iwal ti putri Minarasa jeung balabaturna ti 7 nagara jin nu sok biasa sabulan sakali mapag purnama dina tanggal 14 maranehna marandi di eta Talaga Emas. Baragadal papakeanana di lucutan, ari Hasan Basri di kolong terus merhatikeun Minarasa nu keur ngabuka bajuna. Tuluy papakeanana disampaikeun na tiang ranjang. Baju Minarasa oge disampaikeun di dinya. Pas pisan lempengan beungeut Hasan Basri. Kabehanana taya nu nyangka lamun di kolong ranjang aya nu keur ngintip. Terus eta wanoja nu 7 teh ancrub ka cai talaga. Bari jeung buligir sabeuleu genjer. Gejebur Minarasa ngagejebur mandi di eta talaga. Toloba mikir deui gancang baju Minarasa dicokot terus disumputkeun dibelitkeun dina cangkengna nu kahalangan ku bajuna. Anu tujuan motah mandi di Talaga Emas, motah naker saling simbeuh saruka bunga di barungku ayak-ayakan jejeritan kokoceakan. Sanggeus dirasa cukup mandina, kabehanana haranjat deui ceg-ceg nyarokot baju masing-masing, rap-rap sarta diparake deui. Demi Minarasa, barang rek nyokot bajuna kacida manehna kagetna kusabab bajuna geus eueuh. Minarasa kukurilingan neangan baju bari jeung sataranjang. Sedengkeun baturna nu depan geus dibaraju sarta taruluy indit baralik sanggeusna amitan ka Minarasa. Minarasa kukurilingan neangan baju, tapi angger bajuna teh teu kapanggih-panggih. Tungtungna bru weh neprok handapun ranjang bari ceulik bari rihan. Bari cerik balihan sabab pamohalan bisa balikan nagarana lamun teu make baju hikmahna. Eta baju hikmah teh minangka intisari kakuatan kasaktianana mitra. Dina kayaan kitu pucung hul Hasan Basri kaluar ti kolong ranjang nguliwed ka palebah tukang ceg kana sapu nu aya dina gigireun tangga. Gesruk manehna pura-pura sasapu. Barang ningali aya manusia di dinya harita Minarasa ambek kacida. Kop leungeunna ngadudut spray nu aya dina ranjang tuluy dipake nutupan awakna bari pok nyarita.
biadab siya manusia. Kumamanin siya asup kayo tempat. Kamanakon siya baju aing. Mahal salah pasti siya. Pasti ku siya disumputkan. Cek Ratu Minarasa dipoporongos ka Hasan Basri. Teu kumawan tun teuing Nyai. Akang menuju sa sapu. Alah siya, mendongang lah siya. Di paehan siya ku aing. Kadieukeun baju aing. Sabar heula atuh Nyai. Ngewa geris-geris gede ambek. Nonton hingga Nyai. Yen akang teh calon bisa laki Nyai. Ngadengi Hasan Basri nyarita kitu beureum pamenteu Minarasa mitra. Red ka Hasan geuleuh nu tahinggahna pok nyarita. Biadab sia. Dasar manusia biadab. Make jeung hayang jadi salaki aing. Dengekon ku sia manusia. Ieu bobogaan aing. Tibatan kudu dibikeun ka sia, tibatan kudu diparawanan ku sia, mending keneh dibebaskeun kana tunggul di lawang. Rasakeun sia kurang ajar. Ya. Minarasa nyuruntul, bereupna ngahiuk ngarah kana beungeut Hasan Basri. Tapi Hasan Basri rikat newak leungeun Minarasa terus ditalikungkeun ka tukang. Lepaskan sia setan manusia. Lepaskan sia, lepaskan. Minarasa teu walakaya, da puguh kasaktianana aya dina baju hikmahna. Nu dipaok ku Hasan Basri. Setan manusia kumaha Nyai? Eueuh ti dituna setan manusia. Ya setan mah setan, manusia mah manusia. Lepaskan. Terus Minarasa harita dipaksa digandong ku Hasan Basri, dibawa ke hadap. Rek dibawa ka mana aing sia? Lepaskan, lepaskan. Minarasa abrug-abrugan dina tonggong Hasan Basri. Minarasa diakep. Seuli jeung punduk Hasan Basri nepi ka boloboran getih sabab digegelan ku Minarasa. Tapi ku Hasan Basri teu dirasa. Manehna terus nurugtug turun ka handap bari ngagandong Minarasa. Mitra kaum dangu, barang nepi ka handap langsung dibagiakeun ku adi-adina anu tujuan. Minarasa diecakeun terus ngamuk. Hasan Basri gancang nyumput ka jero lomari, sedengkeun Minarasa disang hareupan ku tujuan. Pok harita Minarasa nyarita. Kumpul sia sakabeh. Kumaha sia ngampihan manusia. Nah sia teh apa lain teh Minarasa nu kaculuk kaun-aun ka koncara kajana pria. Nah sia teh hayang dijajah di banjiran deui ku lautan getih. Sakitu geus sababaraha puluh kalina nagara sia dijajah ku bapa aing. Gara-gara sia sok ngampihan bangsa manusia, sok jawab sia. Hampura we atuh ratu. Cek si Cikal. Da eta mah manusia teh lain manusia sambarangan. Tapi manusia nu kuat iman Islamna terhadap Allah. Eta teh dulur abdi. Ngaranna Hasan Basri omat ulah di badan hukuman atawa kumaha maehan. Kesudi teuing aing. Temandang nu beriman. Aing temandang dulur sia. Ayeuna samemeh dulur sia ngaran Hasan Basri di paehan. Sia heula tujuan di paehan ku aing. Dasar khianat sia. Nepi ka leungit baju aing daguan sia. Aing rek nyambat bapa aing supaya ngirimkeun pasukan ka ieu nagara. Ampun ratu abdi tujuan asa tebih tanah ka langit upami mayunan tuang ramah mah. Ayeuna mah abdi bade balaka we atuh ka putri. Balaka naon sia kunyuk? Saleresna mah Kang Hasan teh pangna aya di gudang larangan teh kulantaran mika cinta ka anjeun ratu. Mitra kaum dangu ngadengi kitu ieu Minarasa nafsuna ka hudang. Ngagugudag amarah teu kawadahan. Caritaan si Cikal asa jadi sumsum jadi balung sumarambah kana bayah. Sumeleket kana hati beureum pamenteu Minarasa bari pok nyarita. Dasar setan kurang ajar sia sakabeh. Tangkurak sia make jeung nanyahan ka aing. Yoh dengekeun ku sia tujuan. Tibatan dibikeun mah larangan aing ka dulur si lain. Nu ngaran Hasan Basri. Mending keneh dibikeun ka tunggul di lawang asupkeun kana tunggul goblok.
Astagfirullahaladzim, ulang hina putri. Da Hasan Basri teh sarua makhluk Gusti Allah. Allah kagok berontok aing mah. Kapalang carambang aing mah. Bolongan dulu resya oge hina make jeung wani. Ngiwat maju aing sagala. Astagfirullah. Putri istighfar putri, sing emut saha diri putri. Putri teh tukang nasihat ka kaum ibu. Cek putri kapungkur teu meunang ngahina ka pada makhluk Allah. Putri nu langkung uning aku mah hukumna ari ngahina. Mending nepok-pokan gitu di si Cikal ieu Putri Minarasa nu pinuh ku ilmu karohanian langsung emut kana Purwadaksina. Manehna ngarasa dosa ku sabab geus ngahina ka pada makhluk. Kalepasan nyarita bakat tingku teu kuat nahan amarah. Putri Minarasa ngusap dada 3 kali bari ngucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minarasa ngagukuk cerik aluk-alukan. Leungit kagalakanana sapada harita. Astagfirullahaladzim, bedah teuing hampura kaula. Kaula rumasa geus ngalanggar peraturan Allah. Kaula rumasa dosa geus ngahina makhluk Allah. Sanajan sifatna manusia saksian ku sararea. Ayeuna kaula rek taubat minta hampura ka Gusti Allah. Teu bisa kitu atuh putri. Gusti Allah mah moal bisa ngahampura kana dosa kajaba lamun putri mah teu heula hampura ka Kang Hasan anu tos dihina. Cek si Cikal. Memang benar. Di mana ayeuna Hasan Basri na kaula rek minta dihampura. Lajang ieu Putri Minarasa kukurilingan neangan Hasan Basri bari ceurik aluk-alukan. Akang, aduh Kang Hasan. Gimana Kang Hasan? Hampura abdi Kang Hasan tos kalepasan. Kang Hasan. Hari Hasan Basri ngahajatan harga. Nyumputna beki buni bae. Putri Minarasa nepi ka geus leuleus neangan Hasan Basri nu keur nyumput. Nu akhirna mah kurumuy bae Hasan Basri kaluar ti jero lomari nu aya di eta gudang. Sanggeus katingali Hasan Basri kaluar tina panyumputanana, na atuh anak gabrug weh Putri Minarasa teh ngagabrug terus nyuuh dina dada Hasan Basri bari pok nyarita cuma limba. Aduh akang. Kang Hasan. Hampura abdi dunia akhirat akang. Abdi sieun ieu dosa kacandak maot. Nu akhirna abdi kangging siksa jaga di akhirat. Hampura abdi moal sakali-kali deui ngahina ka akang moal. Cek Putri Minarasa. Hasan Basri neuteup kana ralai Minarasa. Nu matak pikarunyaeun, jol rasanya bari pok nyarita. Minarasa geulis heuk. Ku akang dihampura. Tos nu geulis ulah nangis. Insyaallah Gusti Allah pasti ngahampura kana kalapatan nyai. Basa Minarasa ngadangu kecap Hasan nu ngahampura ka dirina. Bingah amar watasuta bingahna ka giri-giri ieu Putri Minarasa. Gunung Himalaya ageung. Tapi ageung keneh ka bingah Minarasa dina mangsa harita. Aduh akang. Hatur nuhun. Ayeuna kulantaran Kang Hasan geus ngahampura ka abdi. Abdi oge rek ngulang tarima ka akang. Upami akang palai kagungan garwa tos ulah kasasaha atos we abdi bakal ikhlas narima kana cinta akang. Hasan Basri tahan harga deui wae. Hampura nyai. Akang mah can gaduh maksud kagungan garwa. Kamari oge 17 gawa wanoja. 17 wanoja geulis naranyaan tapi ku akang teu ditarima. Itu gerah. Piraku akang? Bener. Alah ari Kang Hasan sok itu. Cek si bungsu Mairan. Tos ulah tarala terele Kang. Ari bogoh mah bogoh weh. Mitra kaum dangu singkat carita. Akhirna mah Hasan Basri ditikahkeun ka Ratu Minarasa. Kalawan nyandak hukum darurat diwalian ku si Cikal. Sabab mun diwalian ku Ramana Minarasa yakin ngabutuhkeun perjalanan anu jauh jeung pasti loba obrolkeuneun jeung matak pasea banjir kulautan getih. Kitu kaayaan dina mangsa harita mitra. Sanggeus beres panganten luyu jeung kebiasaan bangsa jin Islam. Harita Hasan Basri jeung Minarasa keur mancangkrama di patamanan. Kadengi harita Minarasa cumarita.
Kumaha? Sanaos kara sabot tapi bayahna akang kedah nampi kana kaayaan. Maksudna kaayaan kumaha gitu neng? Salebeting 15 dinten 15 wengi. Wayahna akang ulah waka pacaket. Margi abdi nuju halangan. Kutan 15 dinten nya halangan di bangsa jin mah. Semohon 15 dinten. Ada di bangsa manusia sabaraha dinten gitu Kang. Upami telepat mah aya samingguna. Tos bersih neng di bangsa manusia mah teh saminggu teh. Tos ieu naon? Tos SP. Naon SP teh Kang? SP teh naon? Siapa kai? 15 dinten Kang di bangsa jin mah Kang. Oh gitu. Keun bahaya tuh neng, akang siap. Nu penting ayeuna neng tos jadi garwa Kang. Atau naon Kang? Nanging upami bobo mah biasa we sakamar, tapi pisah. Pisah? Mohon pisah. Pisah teh pisah kumaha? Sumohon janten akang kula mulah caket sareng abdi. Sanaos saranjang oge. Mohon siap gelis minarasa bojo akang. Ceuk Hasan Basri. Mitra kaum dangu kitu diantarana obrolan minarasa jeung Hasan Basri. Anu sok padahal minarasa teh lain keur halangan bulan. Nu puguh mah memang geus jadi aturan ti nagara jin. Lamun kawin ka bangsa manusia sok make tempo 15 poe 15 peuting. Ulah waka dina naonkeun. Minarasa teu apaleun yen Hasan Basri oge geus nyaweun. Rehna minarasa teh teu halangan teusing tapi kauger ku tetekon. Maehna apal bane we di bejaan ku si bungsu. Mitra kaum dangu caturkeun peutingna bada Isya. Reng sedahar peuting wancina hees. Hasan Basri jeung minarasa arasup ka jero kamar. Hasan Basri sarekna belah kulon, minarasa belah wetan. Tapi pareup-pareup saranjang. Ieu Hasan Basri jeung minarasa cicingna di imah putri jin anu 7 teh. Nu harita si bungsu jeung lanceuk-lanceukna teh keur ngararintip nararoong dina erang-erang kamar. Malum bangsa jin cara rengosna alabatan manusia. Reup minarasa sare tibra manitibra pisan sedengkeun Hasan Basri mah molotot wae teu daek sare. Nu akhirna wance jenari gede Hasan Basri teu kuat kunahan rasa birahi. Terus mehna ngedeuketan minarasa. Kulisik minarasa lilir, brai benta, manehna kaget. Pedas salakina geus ngadeukeutan awakna. Minarasa nejehkeun sukuna. Meneran kana beuteung Hasan Basri, atuh blug we Hasan Basri teh murag, rag-rag kahandapeun ranjang. Ari si bungsu nu keur harita ngintip dina erang-erang kamar, reuwas pok nyarita ka lanceukna. Aduh Ece, karunya tukang Hasan ti gubrak. Cicing bungsukeun bae antep dages kolot ieu. Tembalan ceukna nu terus tinggal leos arasup deui ka jero kamarna. Tinggal leos arasup deui ka jero kamarna handeul. Mitra kaum dangu peuting kadua kitu deui wae. Minarasa tibra sare barang wanci tengah peuting Hasan Basri ngadeuketan deui terus ditajeh deui ku minarasa. Geblug we Hasan Basri teh murag kahandapeun ranjang. Kitu jeung kitu we unggal peutingna teh.
Dina malaman ka-10 Hasan Basri ngerasa jengkel sabab tiap ngarayap ngedeketan pamajikanana ku Minarasa teu boleh ditejeh nepi ka ragrag ka handapun ranjang. Kabina-bina teuing pamajikan teh. Najan nya oge pamajikan teh geulis tapi ari kieu teuing mah aing bisa paeh ku ragrag ka handap tiap peuting. Mai teu meunang deket-deket acan tuh dah. Hasan Basri kukulutus ngomong sorangan. Akhirna Hasan Basri pundung gap kana bantal jeung samping katut salimut tuluy keluar ti jero kamar muru ka palabah meja nu aya di tengah imah. Eta meja teh kolongna dipindingan ku samping tuluy Hasan Basri asup ka kolong meja jiga nuker ulin budak leutik sesaungan ngadon sare di kolongna. Sajeroning aya di kolong meja Hasan Basri pura-pura gundam gundamna nyindiran Minarasa. Sing saha wae awewe nu sok taja teje kasalakina eta awewe bakal doraka. Ngadenge kitu Minarasa nu aya di jero kamar ngulisik lilir tina sarena. Suara saha eta? Suara Kang Hasan. Ceuk Minarasa. Sing saha wae awewe nu sok taja teje kasalakina eta awewe bakal doraka. Terus mena hudang kadang red karanjang Hasan Basri taya. Minarasa ngadenge gundamna Hasan segruk weh ceurik sabab rumasa manehna nu sok taja teje kasalaki. Aduh Gusti, Kang Hasan teh nyindiran aing meureun. Cek Minarasa bari turun tina ranjang muru ka tengah imah neangan Hasan Basri kokot tetengan. Kamana anu keur gundam teh? Oh iya, barang kapanggih Hasan Basri aya di kolong meja pok Minarasa nyarita. atos akang ulah ngahariring wae. Hayu urang ka kamar kajian teuing can nepi kana 15 penting oge hayu ka kamar deui. Urang edankon. Cek Minarasa. Hasan Basri tahan harga pok meh nyarita. Akang mah teh hayang sarejeng pamajikan. Geus bae akang mah betah sare di kolong meja. Aduh akang ulah sok belikan. Ulah sok belikan kawas lain laki wae. Hayu urang ka kamar urang malam pertamaan. Urang edankon gaskeun akang gaskeun. Hasan Basri tengah jawab kalah angger haharingan. Sing saha wae awewe nu sok taja teje kasalakina eta awewe bakal doraka. Aduh akang ulah sok belikan. Hayu urang ka kamar gaskeun. Nempo pamajikan anak kitu Hasan Basri cicing wae. Nu akhirna Hasan Basri digusur ku Minarasa. Nempo pamajikan anak ngagusur sukuna Hasan Basri muntang kana suku meja. Atuh gurudug kabawa kagusur jeung meja-mejana. Mitra kaum dangu akhirna mah pas peuting ka-10 meneran malam Jumaah Hasan Basri laksana jajab kasuka jeung Minarasa. Edankon akang. Gaskeun. Cek Minarasa. Mitra kaum dangu. Tim mimiti harita rumah tangga Hasan Basri jeung Minarasa putri gelis di golongan bangsa jin teh harmonis pisan. Sauyunan sarunggut segel sapapait sama manis sabagja sacilaka. Kacai jadi selewi kadarat jadi salebah. Gancangna ieu carita mitra.
Sabulan 2 bulan geus kaliwatan. Nepi ka akhirna geus sataun rumah tangga Hasan Basri jeung Minarasa kalewatan. Tina hasil pernikahan teh Minarasa kakandungan malah geus nincak 7 bulana. Sakumaha ilaharna di alam manusia mun geus 7 bulan kakandungan sok salametan. Harita ge nya kitu. Salametan syukuran saya aya. Poe ka poe teu karasa kandungan teh beuki gede. Nuantukna nincak 8 bulan Minarasa lahiran. Berojol jabang bayi teh medal bareng ditingali orokna lalaki. Sarta eta orok teh dibere ngaran Nuril Basri. Nuril Basri dijaga dirawat ku Minarasa jeung Hasan Basri dibantuan ku putri jin anu 7. Bareng Nuril Basri kira-kira nincak umur 2 tahun. Jol aya 2 urang jalma tumpak kuda. Tapi di tukangna dituturkeun ku abrulan 40 jelema. Arek ngaliwat ka jalan eta. Eta anu tumpak kuda teh tayalian iwal Tiki Bahron jeung anak-anak buahna rek ngajugjug ka Gunung Mega nu kabeneran ngaliwatan jalan eta. Kabeneran Hasan Basri keur aya di luar imah nu geus kapapancenan ku sisikal ngaroris gudang. Barang ningali ti jauhna aya Ki Bahron ngaliwat ka palebah dinya. Gancang nyalukan adi-adina anu 7 teh. Cikal, bungsu, adi-adi akang. Cek Hasan Basri, kadarieu kabehan, kadarieu buru, kadarieu. Cek Hasan Basri ngageroan adi-adina. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.